Kalau orang cobaan ya nih ngali lauk nang warung puli dia itu. Sew, sew, wow, wow, wow. Pinu, oi. Iya, lengke oke kuat pinu tuh. Wah, iya mau lauk oke loba pisan. Oh, ternyata tawesna oke gede tuh. Sew. Itu di sisi oke tuh, jadi ikan bawal teh iya mending iya cuacanya begini tidak terlalu panas jadi tidak terlalu menguras tenaga ikannya tuh jadi lawan diberi hawa panas nah ini calauknya teh kebari nenggak oh tuh wow tuh di karolong jadi ini nate kandang ayam petelur tuh biasa tah ini ikan yang menuju ke sini tah wow wow ini bawahnya gede pisan tambakna oge mani gede gitu tambakna kuat harieu tambah ndogkeun sekarang Iwaskeun euy mun ngendogkeun tambak digebahkeun deui teh eta tambakna mani gede gitu wah sampai awur-awuran eta na siripna oge tah wow itu lauknya di sarisi itu sementara cuaca di sini ada hujan murupuy ngapruy set